setan ngaku jadi manusia, atau tibalik, lain tibalik maksudnya setan kasurupan ku manusia atau manusia kasurupan ku tuh kayak dia di beher. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, posisi orang sebagai manusia istiqomahkeun manusialah orang. Ternyata orangana hayang kembali jadi manusia nu seutuhna, manusia nu bener-bener manusia, manusia nu bener-bener manusia hese. Urang mah kasurupan bae. Habib Rozak bae kasurupan pejabat gua itu. Iya kan seolah-olah kesurupan ya jelema. Apa digantung begitu ku urang ya? Nah, iya kan kadang-kadang kesurupan. Urang teh lamun kasurupan ku setan mah dipencet, kasurupan ku jin dipencet. Padahal ieu rombongan ieu kasurupan kabeh. Kunaon teh diperencet mending diazanan bae kurang ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali ka jadi manusia seutuhna ternyata hese. Sebab kudu memerdekakan sakumaha cek Habib tadi. Urang teh ieu kudu merdeka. Ternyata merdeka cuman bahasa. Lamun bahasa Jalaluddin Rumi mah, mengapa engkau men-lockdown diri? Mati aing lain ti Jalaluddin. Atuh perdekakeun awak urang teh. Naon dia lumantak jadi henteu merdeka? Keinginan, kahayang, neuleuh kursi DPR hayang teu merdeka, neuleuh mobil baby band hayang teu merdeka, luhur teuing baby band jeung Lexus mah neuleuh Fortuner hayang teu merdeka, luhur teuing Fortuner ge lah Avanza. Selama kahayang eta aya di urang moal merdeka, leuwih-leuwih sombong. Jeung berikutna eta lah nu henteu ngamerdekakeun urang. Nah, karena Allah nyieun langit berikut eusina malaikat, nyieun bumi berikut eusina manusia, perbedaan antara malaikat jeung manusia 180 derajat. Sebab malaikat mah sakumaha nu dijelaskeun dina Al-Qur'an nurut ka Allah, eueuh nu maksiat. Tapi setan mah selalu maksiat. Manusia antara setan jeung malaikat. Ieu diurus manusia teh supaya sesuai jeung kahayang Allah. Allah nyiptakeun manusia supaya nurut ke Allah. Sebab engke di akhirat bakal mere dua pangbalikan, hiji surga, nomor kedua neraka. Sakitu bae ku urang ku hari keur dibangun jangan bangun surga apa jangan bangun neraka, kembali ke urang. Jelema di pasar ieu ngabangun pasar, ieu ngabangun pasar noko, apa keur ngabangun surga apa keur ngabangun neraka, kembali ke jelema nu nyicingan toko. Jelema keur nyawa ieu keur ngabangun sebenarnya apakah keur ngabangun dunia apa keur ngabangun surga apa neraka gitu, kembali ke nu tani. Termasuk di pemerintahan, nyana jadi bupati, nyana jadi gubernur, jadi menteri, keur ngabangun apa ngabangun neraka apa ngabangun surga, na tanyakeun ka bupati. Ulah seuris ya. Jak kiai ge sarua bae. Ki Jamal Haji Tungkul bae keheula mah. Tenang. Apa keur ngabangun surga apa keur ngabangun neraka, na kiai ge sarua bae. Sarua. Jadi berarti kan orang keur ngabangun. Nah, melalui kecerdasan orang, cicing di mana baik, tetapi orang ngabangun surga. Paradok, lamun pemerintah ku ari keur ngabangun dunia, anu ujungna bakal ka neraka, sementara kiai ngabangun ujungna ka surga, moal nyambung datang ka kiamat. Moal nyambung datang ka kiamat dia tuh. Kiai nu aya di pemerintahan